Ibadallah rijalan wa hati sunnah li ajlillah wa kunu anana lillah wa ya abdallah wa ya anjab wa ya sadat wa ya abad wa antum ya ulil albab al-mansurulillah sa'anakum walizulfa rajaunakum wa bi amrin qasanakum fasudu asmakum lillah ya Rabbi bisadati tahaqoqli isyarati asadati bisyarati wa yasubatuna bikasfil ujbi an aini wa rafil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuri wajiyah Salatullahi maulana ala man bil hudajana wa man bil haqi aulana syafi'il walki ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Salatullahi salamullah ala toha Salatullahi salamullah ala yasin nabi Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah Salatullahi salamu ala toha Salatullahi salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat wa min ami wa min gumam bi alil badri ya Allah Salatullahi salamullah ala toha rasulillah Salatullahi salamullah ala yasin habibillah ilahi nafisil qurba minal asina wal atba wa kulli baliyati wa waba bi adil ba
Rasulillah Salatullah Salamullah Sin Habibillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ya Allahur Raqibul Hafidur Rahim, Ya Allahul Halimul Adim, hul baini wa baina aduwi. Ya Allah yasir lisani alayya ilman nafi'a wa qsid hajiban nafsi li qudratika ajilan ajilan ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Ajra'il wa hammalatil arsy wa ala malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji syukur kanu kagungan, puji kagungan Allah, puja tangtu ka Allah, syukur salamina milik Allah. Rabbil alamina, Allahumma ngeranan kasakabeh alam, lain bungkul alam dunia tapi oge alam samemehna alam dunia jeung alam sabadana alam dunia. Wa bihi sareng ka Allah nastainu urang sadayana nyuwunkeun pitulung ala umuri dunia tina sadaya masalah dunia, tina sadaya urusan dunia, tina sadaya perkara dunia, kasusah dunia, kabingung dunia, kasieun dunia, kasulitan dunia, karupakan dunia, pangabutuh dunia. Wadini oge urang sadayana nyuwunkeun pitulung tina sadaya urusan akhirat, urusan ukhrawi. Masalah akhirat, perkara akhirat, kasusah, kabingung, kasedih, kasieun, kakeung, kasulitan, kasempitan, jeung pangabutuh akhirat. Wassalatu rahmat Allah ay rahmatullah al-makrunatu bi ta'dim, tegesna rahmat Allah nu dibarengan kalawan ngagungkeun. Oke, hormat Allah ay bitaslimin kuli apa
rahmati wa naksin, mudah-mudahan salamina terlimpah curahkeun ka junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluarga Kangjeng Rasul, ka para sahabat tabi'in tabi'atna sareng atba'i tabi'in wa tabi'at oge ai kulul muslimin nepi ka sakabeh jalma Islam. Walau usotan sok sanajan maksiat termasuk urang, mugia urang sadayana selalu dipaparinan rahmat, selalu dipaparinan maghfirah, salamina urang ulah lesot tina pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang aduha ka Allah, urang sadayana sing dihampura dosa tina dosa-dosa nu leutik. Urang aduha ka Allah, urang sadayana sing dihampura tina dosa-dosa nu badag anu sedeng leutik nu badag da lobana nu leutik jeung nu badag. Dosa nu sedeng saibaratna kuring ku hayang dihampura. Dosa nu dihaja teu dihaja nu karasa jeung nu teu karasana, dosa beurang dosa beuting kabeh. Sabab innallaha ghafurur rahim, Allah nu lautan hampura, Allah nu maha ngahampura. Malah lamun dibandingkeun dosana sakabeh jelema moal aya nanaonan upami dibandingkeun jeung maghfirah jeung pangampuran Allah. Pangampuran Allah leuwih lega tinimbang lautan nu aya di alam dunia. Pangampura Allah leuwih lega tinimbang alam dunia nu dipakena ngan lautan. Dosa sekecil apapun tetap bakal diperhitungkan ku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa nu badag di mana orang teu kenging pangampura Allah, maka hidup urang bakal cilaka. Oge urang mugia sing diraksa, dijaga, dilindungi tina segala bahaya jeung cilaka, musibah, balahi jeung bencana. Tungtung nama urang hayang disalametkeun tina siksa kubur, oge siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabab dugi ka ayeuna dimimiti jalma nu maot ti keur zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ka jalma nu maot sampai ka tahun 2026. Teu acan aya anu ka surga jeung teu acan aya anu kana neraka. Sadayana jalma-jalma nu maot ti keur zaman Kangjeng Nabi Adam ayeuna keur transit di alam barzah. Kumpul ngariung caricing keneh di alam barzah. Ayeuna alam barzah teh alam kubur. Berarti beda deui engke aya siksa Allah dina neraka, aya siksa Allah dina alam kubur. Tanu keur berjalan ayeuna mah siksa anu aya di alam kubur nyaeta di alam barzah. Begitu suk urang ka alam barzah, urang sadayana ku Allah hayang disalametkeun tina siksa na alam kubur. Wa najata minan nar, oge urang sadayana hoyong disalametkeun ku Allah tina siksa na neraka na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana, alhamdulillah dina enjing-enjing ayeuna urang sadayana dipaparinan kasehatan ku Allah. Saejaning urang disehatkeun, urang tiasa angkat ka madrasah
seueurna pikeun micin kabodohan aya dina awak urang, pang bodoh dina masalah agama, bodoh dina masalah tata cara ibadah ka Allah. Tanpa disadari, alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa ngariung di madrasah cicing dina kahalusan ieu teh hiji perkara anu matak niparatan kana dosa. Hiji pagawean anu matak niparatan kana dosa urang. Dugi ka cicing di majelis ilmu sajam ngadengekeun ngaji mangka leuwih halus tinimbang salat 1000 rakaat. Anu ngaputin cantang tu urang teh neuki ka wayah ieu oge urang pernah salat 1000 rakaat. 1000 rakaat sabajam ngan Ustaz. Bororoh anu 12 rakaat oge. Kok dia badia ge 22. Kadang-kadang lolobana mah lamun keur daekna ge keur daekna tarawih 3 rakaat. Ya. Aya nu tahajud 12 rakaat. Dua saja. Ngomong sarebu beratnya. Allahu Akbar. Dua saja. Kalau mana nu dua we kitu ge nu dua teh tamat teuing. Omong aja mah. Da kudu nama beres ka tepan isya witir heula. Sabadana badiah isya teh witir 11. Minimal hiji atawa 3 adnal kamal 3 halus nama 11. Geus beres witir neme bobo. Da ieu mah witir teu kaburu na teh ku sinetron. Aya geus sinetron teh jam 11. Atuh sarena teh kapentingan bororah mun udang rek tahajud da rapet keneh. Saat pamina tepan isya tepan isya sok tos magrib jadinya. Sok tos magrib. Ya tepan isya terus magribnya nya atuh. Depan isya teh depan itu teh pada isya langsung. Eta sekarang kabogohan gini ngan teh we dingkekeun depan isya teh. Oh. Nah witir teh harita saat atan tahajud wios. Ya, teu naon. Dari witir mah bade tos boga bobo mah. Bade tos memeh bobo mah. Ayeuna jadikan penutup. Ngan hari tahajud mah memang kudu tos bobo. Yen teuing bobona tos magrib, asal bobona ulah tos asar. Jelema nyalinur tos magrib rek tahajud. Ada abdi mah geus bobona iraha asar cenah tadi. Nyalinur eta mah. Sabenerna mah salat teh loba Bu. Kan urang we teh nyaho naon sababna? Ku ayeuna teh nyaho teh di ku ayeuna ngedul. Terus magrib, badiah magrib, memeh magrib, qobliyah magrib, terus badiah magrib, tulus, iya maka wakong itu, gara-gara ngadahar pedaya itu. Terus salat magrib, terus badiah magrib, terus badiah magrib, namanya salat hibdul iman. Terus salat hibdul iman, namanya salat awabin. Dur teh isya. Saya nama memang isya teh urang teh wiridan heula. Naon wiridanana? Wiridan sakumaha urang bisa, sakumaha urang wiridan tos salat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tuluikeun bunga-bunga. Sampai sholat awabin, dur isya, qobliyah isya, depan isya, tuluy ba'diyah isya, sampai sholat witir, duk sare,
namanya tahajud. Terus beres tahajud namanya sholat hajat. Terus beres sholat hajat istighfar sasuhur-suhurna margi pembacaan upang halus-halusna dibaca memang subuh teh istighfar. Tong bacana naon? Dur subuh, qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh leuwih halus tinimbang alhamdulillah jeung eusina sok tara. Nyaeta. Kadang-kadang memang sholat subuh bari wudu teh geus ngelek boboko. Isikan. Keun we heulanan geus sieun beuteung mah kuduna oge. Ke geus naon kakara mikiran beuteung. Beres netepan qobliyah subuh sok baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Namanya netepan subuh. Beres netepan subuh tidinya mah teh aya qobliyah teh aya ba'diyah subuh. Dar didinya mah wiridan naon? Eueuh deui nu panghebat-hebatna wiridan sabada netepan subuh sholawat. Nepi ka mana? Nepi ka awal waktu duha. Datang teh waktu duha. Netepan heula duha minimal 2 rakaat. Saena mah leuwih ti 2 rakaat. Ira waktuna 6:30 tuh jadi jam nyekelan boboko macan aya. Ya. Setengah genep teh. Setengah 7 teh netepan duha. Minimal 2 rakaat. Persedenganana atuh 6 rakaat aya maksimalna mah mangga wae. Beres netepan duha 2 rakaat ulah waka duha dar heula maca surat Al-Waqiah minimal 3 uihan. Beres maca surat Al-Waqiah mangga didinya doa salat duha. Aduh warangnya. Kan aya nu bebeja ti jero kuku bukan. Boning kudu tuman. Tapi da geus tuman mah enakeun teh Bu. Ya. Tah sebenarnya mah ibadah teh kudu meakeun poe. Dijadwal we kitu. Dijadwal. Tapi anu atuh inu sakitu oge. Hayang sarua jeung 1000 rakaat. Tah dugi ka ku Kangjeng Rasul diuningakeun tapi ka bakal dipikasiri ku umat-umat anu sejen. Ibadahna umat Kangjeng Rasul dilipat-lipat sehingga salat anu 5 waktu oge sarua jeung salat 50 waktu. Kitu sabenerna mah. Numawi Kangjeng Rasul harita kita bisa didoakeun ku Kangjeng Rasul umat anjeun Muhammad nah umurna rek pararanjang Kangjeng Rasul nyuhunkeun ya Allah umat abdi motong dipanjangkeun umurna tapi ganjaranana sing sarua jeung jaman ibadahna anu palanyang umurna. Madak umat Kangjeng Rasul mah umurna di antawisna biasana tara jauh ti 60 kurang jeung leuwihna eta mah rahasia Allah. So 60, 62, 63 Kangjeng Rasul nyalira di paparinan Yuswa ku Allah mung 63 tahun. Mata umatna biasana tara tebih tina 63 tahun di mana urang geus 62 tahun leuwih 11 bulan hati-hati. Beuteung sabulan deui. Aya nu 70 tahun muhun mung ngadrun hartosna langka. Aya nu dugi ka 100 tahun, malah aya di Banten mah nu yuswana 140 tahun, dugi ka 150 tahun masih kene aya. Cuman langka seseueur nama antawis 60 70 teh teu aya. Lamun urang umur geus 63 tahun, 62 tahun 11 bulan 28 poe
menunggu jam kan. Sedangkan umur teu aya kompensasi, hartosna umur tidak bisa kompromi, waktu terus berjalan. Truk ayo kitu matak cek kolot mah dipoto teh ngurangan umur da sarua ngadaweung ge ngurangan umur. Kan ari keur ngaji mah ngurangan umurna meunang eta mah dipake kana kehalusan. Mudah-mudahan ge urang dimaotkeun teh dina waktu keur eling nya. Ari kahayang dina waktu keur salat, ngan lain waktu dina salat hungkul, itu pentingna dina waktu keur eling ka Allah. Supaya urang maot teh maot anu dipikaridho ku Allah. Yang keur salat maot teh salat we ngadukuk dan maot bakal datang. Ya, rek keur salat rek keur ngaji ge salat mah nu penting. Maot mah nu penting dina kaayaan urang keur eling ka Allah Subhanahu wa taala. Bagiannya ningali dina HP geuning aya ajengan keur ceramah langsung pupus. Aya deui geuningan ajengan keur kori, aya deui nu pupus. Aya deui nu keur salat sujud pupus dicanak ajaran ku Allah di dinya. Aya nu keur main bola pupus. Pas begitu rek ngajong teh kuateun, da bubuh dipegat ku malaikat. Heup semet dieu. Maot maneh ngajong ke. Aya nu keur seuri, aya nu keur ceri. Ya. Ceri nu beuting inget kana dosa. Nu jelas nama urang dipupuskeun ku Allah teh hayang dina waktu keur eling, berarti urang teh kudu eling salilahna. Eling ka Allah salilahna teh berarti lain kudu babacaan sanang-eneng. Gerak-gerik kahirupan urang naon nu dipilampah urang teh eling eta teh didamel ku Allah. Nu katingali ku panon urang berarti nu katingali ku panon urang teh eta teh damel Allah. Tah kitu nu disebut eling ka Allah. Ningali tangkal tomat, ningali tangkal cabe, jeung hate teh ya Allah kakawasaan Allah. Cabe jeung tomat bisa beda rasa padahal cabe jeung tomat dijadikeun ku Allah dina taneuh. Cabe sikina tomat sikina langsung jadi sirung, duanana jadi sirung. Gede ngagedean duanana buahan hiji hejo duanana ge jadi hejo. Ketika cabe jadi koneng, nah geuningan cabe mah lada, tapi ketika tomat jadi beureum, eta rupana jadi beda. Padahal ti ditu nama sarua tina siki keneh dipelapkeun dina taneuh. Taurat teh kudu eling ka dinya. Jadi ningali tatangkalan lain ningali tatangkalanana, tapi eling ka Allahna. Saya punya kena dilatih. Cengek jadi lada, tomat jadi hasil. Padahal tina siki nu dipelak dina taneuh sarua-rua keneh. Tah kakawasaan Allah teh sapatos kitu. Malah langkung ti kitu. Keur ngepel urang teh. Tojo teh hayam badot, getot, jot teh waduk. Di papatahan urang teh ku basa Sunda nu lemes cik atuh kuring bade maka pongker we ka kitu. Aya pancuran cik urang. Lap we tayina teh tepung silila isukan ngepel deui, aya barang ngepel torojo deui tas kuring teh. Getot jrot teh ngan lain waduk ngabijrot teh enom. Tah. Jadi dawahan dan no kan wae jawabna. Mun si minang bari dirawatan laukna. Di kumah digoreng, nah digoreng teh geuningan nog teh asa tai hayam. Padahal kaluarga mah tina liang tai hayam. Tina liang tai kotok. Ya. Eta teh kakawasaan Allah bijieuna ti dinya tapi rasana teu rasa tai hayam. Melak sampo cep taneuh anu sakitu garungna
ditancepan ku sampo jadi sirungan jarak 6 bulan dicabut kuduaan kutiluan ketika tegaduga kuku ke sampo na sagede pimping dicengkang langsung mengalan oke pinuh ku taneuh di kumah taneuhna disiksikan sampuna turun di kulub biasaan pe do teu asa taneuh padahal sampo aya dina jero taneuh. Nah eta teh kakawasaan Allah kudu dikadinya dikira ka Allah teh. Tah perkara kitu teh eta teh disebut zikrullah, dikira ka Allah, eling ka Allah. Sagala rupa nu aya dina awak urang ditungtung rambut nepi ka tungtung dampa suku, nu aya di luar, nu aya di jero, nu aya di bibir, nu aya di kencak, nu aya di katuhu, kabeh eta teh secara otomatis digerakkeun teh ku Allah. Termasuk urang bisa salat disolatkeun ku Allah, berarti salat selain salat urang salat teh meunang Allah. Dunya lamun di jeroan mah ari urang sok kukulutus we hayo ka Allah teh. Ci atuh Gusti abdi teh sakali jeung jalma anu beunghar hayo we sangsara hirup teh. Ari nu aya teu pernah disyukuran hayo we kukulutus menta macan aya. Panon eta dibere ku Allah malah Allah mere jeung ningalina teu pernah urang disyukuran. Sugan dina hiji waktu alhamdulillah ya Allah ieu saca abdi dugi ka tiasa diamun ningali liang jarum ieu panangan abdi dugi ka tiasa ngalebetkeun bola kana jero jarum sok sanajan liang jarum teh leutik. Ya Allah alhamdulillah ya gagaduhan abdi tiasa dilebotan ku jarum. Jarum rada gede kan teu pernah urang disyukuran. Panon bisa peureum, panon bisa beuntak, panon bisa sare, panon bisa udang tina sare padahal tina panon-panon kene. So, panon bisa pakai beuntak, bisa dipake ningali alam dunia, malah panon teh disebut jandelan alam dunia. Panon dipeureumkeun tapi can sare. Pan kadenge ku ceuli sagala rupa nu kadenge nu nyarita nu naon dipeureumkeun can sare disarekeun ku Allah da teu ka ingetna naon barang urang sare ku Allah dielingkeun panikmat teh nya dina panon hungkul can dina ceuli can dina buuk eta tak kakawasaan Allah dina buuk mah kejing aya lisa na kumaha maruntang nepi ka pageung. Eta mikiran awak urang we mikiran awak urang. Allahu Akbar. Eta kulit ku Allah make jeung aya nu bodas, make aya nu coklat, make aya nu hideung. Hideungna ge ku Allah alhamdulillah seperti hideung katel. Aya nu siga hideung katel leuwih paul malah urang negro mah paul ka ciri huntuna ge bodas. Kakawasaan Allah jeung hirup deui. Tuh, tanu disebut eling ka Allah teh eling kana damelan Allah disambungkeun hati kolbu nyambung ka Allah. Naon rupa nu dipigawe, naon rupa nu katingali, naon rupa nu diucapkeun tetep kolbu tembus ka Allah. Tas itu nu disebut eling ka Allah teh. Ningali salaki urang cek urang dina hati teh ya Allah begitu sempurna yang makhluk nu diciptakeun ku Allah caroge abdi. Irungna mancung halisna ngajepat panonna sikit sika urang Cina. Irungna teh sugan irungna badag sabelah liang nu kencak badag sabelah leutik pompet henteu. Nya bahamna soehna baham ka gigir henteu soehna baham ka luhur. Untukna meres teu aya untuk 3 lapis. Eta kakawasaan Allah. Bulu irung teu daekeun panjang, aya nu panjang saeutik oge ku urang geus disebut omset. Coba lamun aya jelema bulu irungna nepi ka liwat bibir, da ngewat.
Akawasaan Allah. Huku huntu dedekeun manyangan, coba lamun huntu manyangan. Malah lamun ngadoa oge ka urang ngadoa ka Allah, moal dipasikeun jeung moal aya ngadoa Allahumma ya Allah mugi Gusti manjangkeun huntu abdi moal. Geus kitu ku Allah dipasikeun. Tapi kadang-kadang diri urang teh sok tara syukuran kana naon rupa nu dipasikeun ku Allah. Hayo we irup teh unggal poe mikiran anu can aya anu geus aya tara disyukuran. Minta itu, minta ieu, minta itu, minta ieu. Tungtungna sok sanajan minta teh diparentah. Kan memeh minta syukuran heula anu geus aya. Ya Allah, panen ayeuna mah abdi meunang teh hayang saton. Ai panen anu kamari bebeunanganna can disyukuran. Hayu kan minta nu leuwih. Tah eta teh kalakuan urang. Hartosna naon rupa nu dikakurangkeun, naon rupa nu can nu geus nu erek eta teh sadayana teh Allah. Berarti nu disebut eling ka Allah teh di antawisna urang kudu syukur ka Allah karena sagala rupa ieu teh sagalana teh pamasihan ti Allah. Tah dina Jumaah ayeuna mah urang andalan tauhid baheula. Naon sababna? Geus dijamin ku Allah sagala rupana dan tugas urang mah kabeh oge nganukur di piwarang ibadah. Rizki jang poe ayeuna geus dijamin, rizki jang budak pesantren geus dijamin, rizki jang bayaran sakola, rizki jang bayaran meuli bako, meuli sagala rupana geus aya, teu kudu dipikiran urang. Eta mah geus tanggung jawab Allah ulah sok dipilueun naon rupa nu jadi urusan Allah. Ari urang mah naon rupa nu jadi urusan Allah sok dipilueun mikiran, tapi nu jadi kewajiban urang ku urang tara dipikiran. Ibadah ku urang tara dipikiran, tapi nu geus jadi pikiran, nu geus jadi tanggung jawab Allah urang sok dipikiran. Batak paingan atuh stres. Ayo mikiran rizki. Hayang meuli leuwih loba, hayang loba geus leuwih loba sabab sieun teu dahar. Tapi sieun teu salat mah sieun teu bisa wudu, sieun teu bisa salat, sieun teu bisa ngaji, sieun teu bisa ibadah can pernah kurang dipikiran. Eta tah salahna teh. Mata paingan atuh sing saja anu syukuran ka Allah mangka rizkina bakal ditambah-tambah rizki ku Allah ditambahan di rizkina. Pasal tara lamun urang dibere duit ku salaki disuhun dina mun-munan nuhun ya Allah. Dina dinten ayeuna abdi kengen napakah kicar oge 100.000. Terus nu kaduana nganuhunkeun kana perantaraan ti Allah. Acara oge urang nuhun akang didoakeun ku Nyai. Akang sing jangkung. Sing kasep, kok ada jangkung jeung kasep milik Allah, sehat oge milik Allah. Sok we ngadoa ka Allah. Oge Gusti cara oge abdi teh ayeuna hideung suka disuk pake hayang sila bodas. Doa we. Bade Allah disalin jadi bodas. Ngeplak. Bisi hayang ngajaran juga salaki nu paul, doa we. Tugan ilit ka negro balik jadi paul. Aduh Allah. Tah syukuran. Eta teh barang teu bira, barang nu leutik, tapi ibadah ka Allah. Ibadah dinya berarti eling kana masihana, sahan masihana Allah. Sok segera praktekeun nya. Ieu Acis ngan kurang ayeuna mah sabaraha kang kurangna biasana sok beres 150 ayeuna ngomong aya 80. Wah tong wara dibikeun ka itu neangan deui can sampurna mah di dinya we TS dina buruan alah deka. Hari urusan apakah mah itu memang kewajiban
kan tapi lamun bojo urang ridho karena kurang atanapi teu acan dipasihan atanapi teu dipasihan bisa jadi lunas. Syukuran nuhun akang nuhun ya Allah ka Allah syukuranana sanggeusna ka Allah urang nganuhunkeun ka merena eta teh perantaraan ti Allah. Cegera ibu lamun isuk menang duit 100.000 terus ku urang kertepkeun dina hati syukur nuhun ka Allah moal kungsi lila moal micin jam duit bakal namahan deui. Pan janji Allah ku Allah dan ditambah-tambah kenikmatan. Bisa oge ku Allah ditambih dalam bentuk kenikmatan anu sejen. Dibelikeun anak duit teh tiis, dibelikeun anak duit teh tenang, dibelikeun anak duit teh mahi bari ngesa. Itu eta teh kenikmatan ditambih-tambih kenikmatan ku Allah. Mun teu ditambih-tambih kenikmatan mah contona duit teh ongko gede tapi pas dibelikeun teu mahi malah kurang terus hate teh rudet jeung rungsing pada duitna kurang eta teh ku ayana urang teh syukur ka Allah berarti kenikmatan anu sejenna tidak ditambah oleh Allah. Hikmah menang duit urang dari urusan dengan duit mabuk duit salaki duit pamajikan teu bisa milik jadi duit salaki terkecuali lamun ku pamajikan dibere. Umpama menang duit salaki menang usaha ye kabeh eta teh nya anu dibikeun ka pamajikan duit salaki teh jadi duit pamajikan tapi duit nangala pamajikan teu bisa jadi milik salaki. Contoh seperti aya anu pamajikan ka Saudi 2 tahun duit teh teu meunang dipake ku salakina eta mah duit awewena terkecuali ku awewena dipasihkeun bae eta mah. Ieu mah duit pamajikan beak 2 tahun teh dipake kawin deui ahli eta mah. Allah dina urusan ibadah gitu pamajikan tanggung jawabmu jadi salaki ibadahna ilmuna parabna tapi pamajikan lamun aya salaki ibadahna jore teu tanggung jawab pamajikan. Lamun salaki pamajikanana soleh salakina garong umpama teh mah eueuh hubunganana ibadah pamajikan jeung salakina tapi ibadah salakina aya hubunganana jeung pamajikanana. Tah ripuhna salaki teh kitu ya mata kunaon salaki ku Allah dijieun jalma nu kuat ya tata tara ceurik atuh salaki mah pun pamajikanana nyai akang teh gawe teh ngecat dina lantai kalima taranya nyawa bersih eta ya duitna akan nyesakeun jang meuli jarum coklat jeung kopi keur we sare salaki. Ngan dina sela-sela tengah peuting biasana lalaki sok tawa ka sare. Naon sababna? Lamun ti beurang lalakina sikapna sok mung katingali sedihna ku pamajikanana lamun tengah peuting kunaon tarawih ka sare eta teh sok mikiran jang isu aya na sabaraha kumaha isu can boga jang beli bala-bala isu can boga jang beli beas isu can boga ai pikiran mah sok aya wae tak rata-rata lalaki mah sarena teh jam 1 setengah 2 kadang-kadang udah gigi gue di pipi bari udur sebenarnya mah udurnya teh lain udur tahu tapi udur teh bari neangan aspirasi kemana ya yang inyumun gitu teh berenang kerudur teh Allah ya pulang
Oh terus temu 10 nya. Oh terus langkung 10 ada cahaya jam salah nomor cahaya jam boleh juga jam ke 20.000 kira. Wah, apalagi Mana pan HP nya tengah jam abi yang tanya HP di pemali. Kenanya langkung nama tong dibayar bonus. gratis we bonus. Mudah-mudahan aya manfaatna rasa syukur orang sing jadi pendorong kesemangatan orang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ampunten kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana mamado ya